Ingat ka ucapan Imam Ghazali ketika Imam Ghazali keur ngaji jeung muridna ribuan memberikan pertanyaan cek Imam Ghazali naon anu puang gede-gedena cepet jawab muridna ngajawab aya anu nu gede mah gunung bagus cek Imam Ghazali nu gede mah laut bagus cek Imam Ghazali nu gede mah negara bagus cek Imam Ghazali berbagai jawaban-jawaban muridna dibaguskeun ku Imam Ghazali ngan cek Imam Ghazali kurang tepat nu pang gede nama nafsu nu pang gede nama nafsu sebab nafsu mah bisa ngajadikeun raja jadi abid abid jadi raja dibulak-balik seorang manusia anu mulia anu hebat ratu nu pernah jadi gubernur di Banten saha Ratu Atut kurang kumaha mulyana lantaran boga kahayang ku nafsuna nandur eta nafsu nu kos kitu. Nah, ieu raja nu urang kuari kurang kumaha mulyana hebatna kulantaran kajurung ku nafsu. Ya Allah, belusukan nafsu. Masya Allah. Nah, jelema anu handap tuh babaturan kula Kiai Jazuli lah susah lah saaya-aya tapi kulantarannya nama teu ku nafsu ih atuh dibabawa ku wakil. Dibabawa aja tuh eta ge nafsu kene bloon. Para jamaah kaum muslimin Imam Ghazali maka pembahasan nafsu panjang dan luar biasa tina satu pertanyaan eta. Pertanyaan kedua cek Imam Ghazali naon nu pang deket-deketna jeung urang cepat. Watuh nu ngajawab teh nu deket jeung urang mah adalah seorang suami cek pamajikanna cek salakina seorang istri aya nu seorang anak seorang cucu aya anu harta dan lain sebagainya berbagai perasaan-perasaan pribadina ngajawab bagus cek Imam Ghazali tetapi nu paling bener mah paeh nu paling deket jeung urang adalah maut. Berjuta rencana manusia dek meli anu Haji Mamin almarhumah can sakumaha ieu mah rencana berbagai rencana ieu mah aya nu endeu kawin ngarendeng paeh di jero mobil deket jasa pan eta dek happy teu jadi. Nah, iyalah pae nu pang deketna jeung urang mah. Mancak sing hade urang menghadapi maut pasti sebab geus pasti nama geus aya dina Al-Qur'an ajal. Tetapi lain masalah maut dah setelah mautna nu jadi pemikiran teh. Sebab perpindahan hirup di alam dunia ke alam barzakh. Nuta tadina urang di alam arwah kemudian kurang ke alam dunia isuk pageta urang ke alam barzah naik urang ke alam mahsyar tidinya karak urang ke alam akhirat urang teh kakarak ke alam arwah kemudian kuari ke alam dunia. Haji Mamin jeung anu enggeus kadari itu enggeus aya di alam barzah balik ka lemburna. Sabenerna mah resep balikna urang Jawa nu araya di urang beuh lamun deuk mudik beuh happy bunga lantaran deuk balik ieu ge barang ngadenge Haji Mamin ka alam barzah ieu ceurik Haji Pendi kunaon mah Haji hayang geura cenah aing hayang geura sakana cek eta kunaon itu lain aing heula Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu nyangka lamun almarhum Kiai Haji Ukun Banjar keur dahar khitbah
di Banjar Kaleles Garut selesai hitbahanana makan kerdahar gergi lek bae ya Allah ya Rabbi jorok jasa maut mah sakumaha jorokna jodoh teh jorok jasa Haji Rusdi teh hayang kawina maka artis hayang kawina maka nu geulis tapi ku jorokna jodoh atuh sakitu ayana jorok lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetapi maut ulah dipake kasieun nu penting urang siapkeun setelah maut henteu haju kudu sieun ka paeh teh aing mah cenah barang ngadenge kiai nyaritakeun pasieun jasa geus moal kaluar-luar acan dahar moal salat moal atuh salah deui tah kos kitu frustasi tah ngaranna ulah biasa bae tegar hadapi hidup melalui rel agama Islam. Urang lamun nyaritakeun dina burdah sedep perasaan kana hate. Kumaha sedepna halla ummatahu. Beh. Kangjeng Nabi teh ka umatna deudeuheun jeung nyaaheun. Ku deudeuheun jeung nyaaheunna ngajagaan, percis ngajagaanana kos kalaisi. Kos macan ngajagaan anakna dina kurungna dina sayangna. Mantak aya be bahasa segalak-galakna maung tilok ka dahar kenteng. Deuk naon tuh kenteng di dahar? Tilok cak urang Garut tah mah sok diselewengkeun gitu. Segalak-galaknya macan tidak pernah memakan anaknya. Kulantaran ditalingakeun ku indungna, dijagaan ku indungna selama anakna aya di sayangna dijagaan. Umat Kangjeng Nabi selama aya dina sayangna, naon sayangna agama Islam. Selama aya dina sayangna yakni agama Islam, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijagaan ku Kangjeng Nabi janu boga sayangna Kangjeng Nabi. Mantak setelah kula mengamati perjalanan Haji Mamin, kula nu sok saha mobil Pak Haji Agus, ieu be nu dua tah kurawa-kurawa. Eta di jero mobil teh sok berguroy bercanda, kadang-kadang silih tempas ujung-ujung nama kula sok nganasehatan ulah poho kade urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab nyanalah nu ngajagaan urang selama urang aya dina sayangna dijagaan sakumaha ngajagaanana maung ka anakna. Ya Allah ya Rabbi gede hate urang teh lamun kos kitu. Gede hati nu matak ulah disangka bahwa ieu urang nu hirup ieu putus jeung nu maot henteu eta mah cenah Wahabi sagala Muhammadiyah Persib ulah didenge Persib ha Persib leh tah ulah didenge urang mah NU Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah hubungan nu hirup jeung nu maot terus komol lamun nu mautna min jumlati auliyaillah min jumlati sholihin nyambung ye kula mah jelema biasa-biasa jeung Pak Haji Agus tadi kula nanya Pak Haji Agus Noel kula henteu ceukna di awal Noel henteu kula nanya tadi henteu kula nu Noel tadi pan di dieu barang Noel ka hambeuna lain deui wah sana ye cek kula pindah ka belah ditu tuh deh no kula nanya ka Haji Agus aya karasa aya cenah duaan teh boga rasa masa teh kula dipindahkeun ka belah dinya pindah nah hubungan nu hirup jeung nu maot eta terus mantap para wali Allah teh ngabogaan silsilah di samping eta teh supaya ulah keluar tina aturan-aturanana oge aya ngerenyed aya gerejet eta kula mah inget ka dongeng Gus Dur aya muridna nanya ka Gus Dur Gus ya katanya bisa komunikasi dengan yang sudah mati bisa siapa enggak coba buktikan ya harus ke kuburan di sini agak bisa
Kapan Gus mau ke kuburan? Situ kapan maunya? Ayo saya ikut, ayo. Diajak ku Gus Dur ke kuburan. Diajak ke beneran kuburan di Jakarta teh, kuburan orang Jakarta naon lain. Jakarta. Jakarta. Panglima teh Panglima Jayakarta. Eta kadinya ku Gus Dur diajak teh. Tah nu habaheula kapanggih jeung Fitri dirinya teh. Dibawa kadinya. Kamu di belakang ya, cek Gus Dur. Saya depan. Ya, Gus. Penting jam hiji. Yang isulak jelek bae. Kumaha kajadianana. Ahli Allah bisa nyambung nya mah hayang ngabuktikeun. Biasa Gus Dur. Al-Fatihah. Biasa maca. Fatihah. Terus zikir la ilaha illallah. Biasa bae kitu. Waduh. Eta muridna teh eta nu milu aya nu ngagebug. Di tukang ngagebug lain lalagaan pancen kasar jager bae. Nyana bebe Gus pulang aja yuk. Enak kenapa? Udah nyambung sekarang saya. Balik nyana Gus Dur kayu. Tah. Gus Dur teh emang ada apa? Waktu saya ini wabok katanya kalau lama di situ bisa-bisa kepala saya. Ini saya dihajar, ini saya ini. Ya, itu tandanya udah nyambung. Begitulah tandanya kalau udah nyambung dengan arwah. Kok begitu sih Gus? Katanya komunikasi tergantung makomnya tuh. Kalau saya langsung nyambung. Kalau para guru-guru saya dengan para arwah nyambung. Sebab arwah itu kan para wali juga. Jadi nggak mati. Nah kalau situ nyambungnya begitu. Kalau yang ini mah kan nyambungnya pakai ketawa yang ini mah. Yang ini yang satu ini mah. Iya dia mah kalau ke kuburan kan nyambungnya. Nah ini apa ini? Saya kuntilanak. Kenapa kesini? Kamu juga kuntilanak juga. Jadi itu kuntilanak Nabi Kang mah iyalah lakina. Nyambung. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyambung lah. Tekadkeun nyambung. Di mana ieu dasar nyambungna? Kangjeng Nabi dina kitab Bukhari kurang kumaha marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw bi Makkah wakil. Kangjeng berangkat lewat kapanggih jeung kebon Madinah wakila Mekah dina Bukhari. Cak Kangjeng Nabi ieu dua kuburan kapanggih jeung dua kuburan. Cak Kangjeng Nabi ieu jelema nu di jero kuburan yu'adzabani disiksa. Wa ma yu'adzabani bikabirah, tapi teu disiksa ku dosa gede. Qala cak Kangjeng Nabi keneh bala yu'adzabani. Nah eta lamun ku santri dibongkar moal mahi saminggu. Bahasa Kangjeng Nabi tina wa ma yu'adzabani bikabirah. Tapi cak Kangjeng Nabi keneh qala bala yu'adzabani. Ta eta tah ngabahasakeun bala bae ge mimiti dibahas ku Alfiyah lantaran eta teh jawaban. Bahasa jawab teh aya na'am aya bala. Lamun musbat na'am, lamun manfi adalah bala. Kemudian kabelah dituna dihubungkeun jeung usul fikih anu bakal ngagejlik kana hukumna. Emang ngaji babari gitu. Tah hesena ngaji teh kos kitu tah. Mun teu kula sok sadaek-daekna teh Muhammadiyah ka dieu ke jeung aing. Ya sok sambarangan bae. Tah tapi memeh jeung kula ke Ki Jazuli heula tuh. Tah habak-habak ke Ki Jazuli tah. Ge lamun nyana eleh kakara ka kula. Pancena kieu sombong amat pinteran nyana ngajina ngan kurang ngamal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teu disiksa dua jelema nu aya di kuburan ku dosa gede. Tapi qala cak Kangjeng bala siga teu gede padahal gede. Kitu maksudna. Limadza ya Rasulullah. Kunaon emang ya Rasulullah? Kieu cek Kangjeng Rasul. Nu hiji mun make bahasa urang, ieu manehanana boga dosana ki walam yastab.
ente istibro walam yastabri ente istibro nu hiji deui al masyu binamimah lempang ngadu-ngadu siga sapira teteh hiji kiih ente di istibro tah lamun bahasa santri makan haju ngarti bae istibro aya urang lemur nu teu ngaji mah istibro sinaon tuh nu mantak ge ngaji blon teu ngarti ta bahasa Kangjeng Nabi istibro teh ya hartina mun urang kiih mun bobogaan urang rada ditarik-tarik tuh sia mah boh bae sejen mah ditarik-tarik teh beda bae pengertianana ngeres maksudnya supaya kalaluar jeung rada dibetenkeun dah supaya bersih eta kan maksudna leutik masalah tapi ku jadi siksa di jero kubur mantap qala bala ya Allah ya Rabbi urang mah bab kiih bae ge kan can bisa nah lamun awewe kumaha tah mah sarua betenkeun mun boga salaki nyana ka salaki coba deuleu ya geus bersin can ulah siapa teh mah variasi doang geus sia kitu deui mun eueuh salaki hajul mah kaji pendi Haji coba pangdelekeun bersin teh wah atuh nya mah ngahukuman salah bae bersih rusak negara lamun men tah hukum kanyana anggeus pokona mah geus mal beres ka jadi hukuman nah nomor kadua masyubin namimah lempang ngadu domba usim kan ayeuna haok-haokan apa hoak-hoakan tayeu baheula mah urang ngadu domba teh cukup kuduaan bae kan katu kuali makan sadunya geus puguh di organisasi parantina namimah teh geus puguh di partai parantina namimah teh geus puguh di DPR parantina namimah teh kiai kabawa namimah kiai kuari kabawa namimah masyaallah tah Kangjeng Nabi tu wal masyubin namimah ma yu'adzabani bi kabirah gola bala orenganan gede teh dosana nah kula pun nyaritakeun masalah eta geus arapal kabeh tapi inti nama lain kunaon hiji Kangjeng Nabi liwat apaleun nomor kadua na aya implik-implikna cek Kangjeng Nabi coba nyokot palapah korma bawa ka dieu cik Ibnu Hajar nu mantak palapah korma eta teh eueuh ditangkal harita di Madinah kecuali korma nu mantak dibahas henteu kudu make tangkal korma di negara Indonesia mah mun di negara Indonesia nurutan Kangjeng Nabi make palapah korma atuh jelema dikubur kuari neangan palapah korma ka jidah sabaraha poe atuh mal beres geus bae tangkal anu kumaha tangkalna anu lam yai bisa nu henteu garing ku Kangjeng Nabi dibelah dua kasrataini pang korma teh nu hiji ditancepkeun di kuburan nu hiji ditancepkeun deui di kuburan nu hiji sahabat nanya lima fa'alta ya Rasulullah kunaon migawe kos kitu ya Rasulullah la'anallah manawa Gusti Allah ayu khaffifa ngentengkeun kana siksaanana tah eta kabeh sahabat ke kaget emang ku aya pangaruhna tangkal palapah korma nu baseuh ditempelkeun dipelakeun di luhur ditancepkeun di luhur kuburan aya pengaruhna cak Kangjeng Nabi ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi eueuh hiji perkara nu teu maca tasbih kabeh ge maca tasbih mun maneh hayang nyaho ieu palapah korma ditancepkeun di luhur kuburan ieu kabeh maraca tasbih kulama geus neuleuh nyeget celakna ka handap ka kubur kanu boga kuari ge geus dientengkeun ahli kuburna Masya Allah eta kan urusan kos kitu tiba heula ku guru-guru urang teh dipake barang jol be Wahabi dibidahkeun geus kula kuari masrahkeun ka dulur kula Ki Jazuli si ada tah bose anu ngabidah-bidah dengan kos kitu geus maningan ge urang tangkal buahna ku urang ragaji peupeukkeun kanyana lah ya sangat berpengaruh lamun eta tangkal korma lamun eta palapah korma anu baseuh selama baseuh lamun geus garing mantep beda-beda nyaritakeun hayat nyaritakeun hirup nisbat di urang aya roh hirup nisbat di tatangkalan baseuh hirup berbagai-bagai lamun nisbat di handapeun bujal haji pendek kumaha hirupna nah beda-beda kan tergantung hirup teh
atuh nu batur nu nya mah wallahu alam nu nya geus tawadu puguh tah ieu hirup selama masih kena baseuh terus maca tasbih aya manfaatna ka sahibul makbarah atuh komo deui manusia deuk kurang kumaha anu mantak NU tetep eksis walaupun geus loba Muhammadiyah geus loba Persis geus loba Wahabi ka Banten ku ari penyerangan Wahabi luar biasa ulah sieun eta mah ngan sakadar nyoba kanu bisa jamul jawame bisa kanu bisa fatul muin hayang nyaho datang ka mana coba dia pernah datang man ka Cilongok anu ngabidah-bidah haul nu ngabidah-bidah hadiah puji ngabidah-bidah tahlilan ya kula langsung kieu bae ya sia datang ka imah aing mah malah nu ngusir sia ku aing diusir sia diuk sia dia can ngomong naon balik kana padahal mah lamun dilawan mah kula meureun eleh aku aing gelut sia jeung aing ye parang sana sia deui dia ada kain aing ge urang kulon sih pohon sia mah urang mana sia yo ye parang sana tayyib para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah keur carita hese Ahmad sih ngadalilan kos kitu bae ge buka atuh Bukhari-na ajikeun atuh kanu bisa ulah dipaham ku sorangan akhirnya kan jadi melenceng nah nu jelas mah Kangjeng Nabi bae ge nancepkeun palapa korma nu baseuh aya manfaatna mun manfaatna masa Kangjeng Nabi nyontohan manfaatna nah naon ada tuh seorang Rasulullah seorang Nabi Allah panutan orang uswatun hasanah nah kabelah dina terus ditinggali ku sahabat masih kene basa setengah ditinggali deui garing bebeja ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah geus garing tambahan deui ganti supaya terus di jero kuburna manehana lah beuki enteng nah komunikasi Kangjeng Nabi geus jelas Rasulullah atuh para sahabat ge jeung arwah-arwah teh komunikasi teh terus para aulia Allah komunikasi terus ulama-ulama sholihin atuh ngobrol jeung ahli kubur teh ngobrol kitu kula bayang Zarah jeung Habib Lutfi teu kaharti ja datang ka dinya oh iya oh iya ya udah je aing mah geus siap baca kulhu ya nama iya-iyahan sarua jeung almarhum ajegan imam di Garut ulah diajak Zarah kan ka Syekh Ja'far Shadiq Jumat subuh datang ka dinya langsung naik dikudi dia doang teu ka kuburan di mana di pager oh muhun nya ieu leres muhun ye cek urang teh ya kumaha sih Zarah kos kieu ya balik deui aja turutan ku Haji Pede oh iya bener betakol ku aing sia ye cak jelema naon baru saturut-turutna bae geus seret gadi tuh habak gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lu jelas aya manfaatna hadiah puji urang maca Quran urang sedekah urang eta bae ge palapah korma nu baseuh aya manfaatna masyaallah sakumaha dina hadis Kangjeng Nabi iza mata adam in qata amalu pasti pegat atuh jaga paeh ila min salasin kecuali ti sedekatin jariyah wa ilmin yuntafau bihi wa waladin sholihin yadullah anak anu soleh almarhum Haji Mamin boga anakna saroleh malah santren ukurannya mah sakitu ge soleh bila perlu ganti ngaranna adan soleh soleh lah teu maksiat kabjidoran jan teu urusan dagang mah tuh dagang urusan tani mah tani urusan pejabat misalnya jadi jabatan asal nu bener jadi pejabat nah masalah nah sesuai jeung perintah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jelas nyambung nu hirup jeung nu maot melalui amal-amal urang sebagai anak salat memeh dibikeun ka urang ganjaranna ka indung bapa heula sebab naon sebab indung jeung bapa teh jadi sebab ayana urang urang sedekah indung bapa di jero kuburan urang geus ngarasaan kangeunahan jeung kanikmatana sedekah urang tahajud urang mah hirup keneh can kajahoan ganjaranana tapi di jero kubur indung bapa urang nu geus maot
ngarasakeun caangna tahajud anak urang. Begitu urang tahajud Allahu Akbar nyai 2 rakaat caang, 4 rakaat leuwih caang, 10 rakaat caang jasa. Ih, cak almarhum teh ieu caang amat ya naon, ieu masyaallah horeng anakna keur tahajud. Ya Allah ya Rabbi. Di salatan ku Haji Pendi Allahu Akbar poe. Ieu kunaon henteu ikhlas masalahna. Coba-coba di sholatan kunyana mah. Poe. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seputar kematian urang geus teu aneh. Nu muriang heula, aduh kanyut, nu ragrag, nu tabrakan, anu seperti ieu kajadianana jang itibar ka urang jelas. Nu jelas mah kabeh ge bakal maut kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar jelema nu jauhkeun tina neraka wa udkhilal jannata diasupkeun ka surga faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang nu pinuh tipuan. Imam Ghazali ngaritakeun kehirupan tatangganyana anu diajakan ngaji teu daek, diajakan salat teu daek, diajakan zakat teu daek, diajakan ibadah teu daek. Sebab katungkul ku neangan dunia. Iya, dongeng Imam Ghazali sorangan boga tatangga. Nyana berkewajiban untuk ngajak, tapi tidak baik. Terus bae diajak, tidak kedeh baik. Masya Allah, cek Imam Ghazali. Terus bae nyana du dunia, terus bae nyana kajurung ku nafsu. Dagang teu eureun-eureun neangan dunia teu eureun-eureun. Terus bae kajib. Belah dia tetap kumanehanana ditoel ngazakat atuh. Harta-harta aing cek manehan aing peduli-peduli teuing samaneh. Ya Allah cek Imam Ghazali ieu kan urang bakal maut paeh mah kabeh ge pasti cek kana teh. Geus pikiran siapa ulah pikiran aing. Imam Ghazali teh kos kitu teh sakitu hebatna boga tatangga leuwih hebat deui. Ya tuluy mantak urang kaget urang jadi kiai boga tatanggana bajidor ulah kaget. Ulah kaget busuk dikekelek ke bajidor. Tah eta teu beres sebenarnya mah. Nah, kadeuleu zahirna doang malah lancerit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajadianana setruk eta mah dongeng Imam Ghazali. Saenggeus setruk teu daya teu upaya, akhirna terus ditambaan beak aku setruk makan. Saenggeusna beak masih kena diajak ku Imam Ghazali, cek Imam Ghazali wayahna tuh ayeuna mah awak geus kos kitu, harta geus beak, geus lah ku ari mah sadar. Lempengkeun hate ka Gusti Allah kula anu nungtun lah cek nya teh salunya aku lagi bakal cager deui cek. Terus hutang nu tadina hartana berlimpah ku ari setruk beak pake tatamba. Gede hutang paeh. Waktu keur gede hutang naudzubillah min dalik sedengkeun jelema anu maot boga hutang di jero kuburna teu daekeun ngomong. Sakali deui di jelema boga hutang paeh di jero kuburna moal daekeun ngomong tak bae. Sedengkeun ieu kapan nu dihareup hutang kabeh. Ieu baroga hutang beungeut hutang kabeh jadi mah. Ye kredit teh hutang ngaranna teh teu bisa dilempeng-lempeng. Ye siap panggedena. Oh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kanjeng Nabi nuju ngadeg aya mayit liwat. Saeta anu kumaha boga hutang apaan teu? Boga sok salatkeun bae ka ulah moal nyalatkeun. Ya Allah ya Rabb. Teu isu pagetona aya deui nu liwat. Saha eta mayit saha? Fulan. Boga hutang teu? Boga salatkeun bae terus kumaraneh kula moal nyalatkeun ka jelema nu boga hutang. Ya Allah ya Rabb. Emang kunaon kitu ya Rasulullah di jero kuburna teu daekeun ngomong. Urang teh kapan asup ka alam barzakan disambut ku ahli-ahli kubur, ku bapak urang, ku emak urang, mun geus areueuh ku anak urang, ku tetangga urang kabeh asup ka jero kubur teh. Nah, weh Haji Mamin, Haji pelukannya na biasa cara alam urang kieu. Nah begitu ditanya kumaha keayaan waktu ditinggalkan, kumaha keluarga, kumaha anak, kumaha tetangga, kumaha dan lain sebagainya, ngobrol biasa. Tapi aya jelema ditanya teu daek ngobrol,
tedek ngajawab kumaha keluarga, tedek ngajawab kumaha anak, tedek ngajawab kumaha tetangga, tedek ngajawab sama sekali bae kapeu. Barang ditanya horenganan ieu jelema nu maotna teh boga hutang kreditan can anggeus. Kadenge ku teu sia. Kadenge bloon sia mah. Ngeri terus bae. Kiaina deui ngeri ditarolol. Nah, ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangpang itibaran urang bakal maot ulah mawa hutang almarhumat teu boga hutang antinya nama tika kula ge embung cenah mamin mah boga hutang teh kajen hukum mah ge embung boga hutang ka kula sababaraha kali ngomong embung boga hutang kahiji nomor kadua manehna waktu keur haol ngomong kemat tas haol deuk ngajina di majelis cek ka Pak Haji Agus yang ngomong haji urang ngaji di majelis yuk cek teh di jero. Jadi guys ngomong lain sekali hayang ngaji di majelis nyana teh mantap kamari dibawa untuk yang pertama dan yang terakhir sebab ingat ka omonganna hayang ngaji di majelis. Nah iyalah almarhum anu meninggalkan urang anu urang henteu ngimpi-ngimpi je teu muriang henteu ngahayal-hayal teu muriang kaget seperti etalah kejadian maut. Eueuh deui iwalti doa. Eueuh deui iwalti doa. Hiji ngadoakeun ka anjeunna, dua ngadoakeun ka nu ditinggalkeunna. Wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Etalah doa ti Kangjeng Nabi, wala taftinna ba'dahu ulah jadi fitnah sabada mautna almarhum. Fitnah teh kumaha ribut soal harta fitnah ngaranna. Mun kiai ribut soal agama, ribut soal pasantren, ribut soal warisan. Eta teh fitnah nu kitu ngaranna. Di lembur di mana maot hiji kiai, haju kalut eta fitnah ngaranna. Di keluarga jadi fitnah. Ribut nah eta fitnah bantah Kangjeng Nabi ngadoan wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman urang doakeun kepulangan almarhum anu tenang supaya bener-bener kepulangan tenangna bener-bener tenang ketenanganana berarti dosana dihampura amal ibadahna ditarima dilegakeun dicaangkeun di kuburanna dipapag ku para arwah-arwah dulur-dulur jeung kerabatna sehingga nyana bisa ngobrol di jero kuburanna bahkan geus kaimpi ku kula kaimpi teh kula kapanggih jeung nyana mawa anak mantap kula telepon emang pernah boga anak maotan teu cek kula oh cenah kiai kula telepon langsung isukna iya cenah kadang-kadang nu keguguran oh emang kula ngimpi nya mawa anak budak leutik oh berarti geus kapanggih ka di dituna ya Allah ya Rabbi ari Haji Pendi man can pae geus kaimpi mawa jawara wah ieu mah bahaya mah aja ya Allah ya Rabbi la iyalah kula langsung telepon bawa boga anak leutik baot apa henteu sih kok bawa anak. Oh berarti barang telepon bener nya teh gitu berarti jadi geus babarengan di dituna seserian. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun nu ditinggalna mudah-mudahan istrina dibere kasabaran tala putrana dibere kasabaran bisa ngalanjutkeun perjuangan anak anu kos kitu ge Pak Haji Bawin mah beda hiji bedana teu eureun-eureun ngaji Yasin nya duhana teu eureun-eureun sakitu ge pedagang sakitu sibukna tapi nyempetkeun diri maca Yasin mun ku kula diajak ka Garut nyana maca Yasin ieu maca ieu bareng kan haju ieu mah haju caritana Yasin wal Qur'anil hakim ieu si haju ka mana nu ieu haju ieu mah waduh ditelan bencana hilang nah terus cenah baca Yasin talar mata kula teu eureun-eureun ka jerus jeji tabarok mah wayahna talar kamari geus tah nyana meureun kahudangkeun semangatna nalar tabarok menang 2 ayat puyang jagana puyang aing ya Allah sok aju ngabaleter ka mana-mana pikiran sia bae heladan
Ya Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bisa kali deui seperti lalagaan mote tapi pasti idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Moal maju sajengkal, moal mundur sasiku, pasti didinya bae. Tah tinggal urang bawa isuk, bawa pageto, mun kukula ditanya anu hadir di dieu nu pantes nyusul almarhum Haji Mamin nu kolot apa nu ngora? Hah? Sakali deh nu ngora apa nu kolot? Nu kolot cenah Haji. Kolotan Mang Haji. Ya Allah ya Rabbi. Lah iyalah urang kulantaran memang jeung almarhum sok gurau. Atuh ujung-ujungna urang teh terbawa ku rohnya na gurau lah urang. Kula magrib mandi. Make kaos menang mangmelikeun manehanana. Ka beneran biasana dibelikeun XL eta mah nu hiji XXL. Gede. Jadi barang asup ka kamar mandi dibuka baju kaos dah kan datang ke dengkul ka dieu. Cakulan teh aing okos awewe kerenang. Aja inget ka Haji Mamin. Eta magrib eta. Masya Allah malam minggu kikieun we kaos datang ka dieu, gede amat si kaos. Orenganan nyanana geus almarhum, ya Allah ya Rabbi. Lah ieu teh eureun-eureun sepanjang di perjalanan ge. Terus be maksudna gurau-gurau sanajan osok nyapertikeun batur lain berarti endek mendiskreditkan memojokkan hanya sekedar humor teu aya maksudna kula nyaho ka hatena nya nama sekedar humor teh humor bae henteu aya maksudna naon ujung-ujungna mah nya tetep bae urang marentah hampura mun geus tarurun di mobil tah ka Jependi ka hampura cenah beusi aya kasalahan engke manyieun salah deui nya asal berangkat ke turun masih hampuran deui ceuk urang kosi caplina masih budak seperti etalah di perjalanan teh emang geus kos kitu Haji Agus sosok kami mitianana Haji Rusdi komo si eta mah atuh emang aduh geus paling-paling si eta mah geus teu bisa ditahan nya nama atuh jangan naik mobil ge dadabud pan ai kuduna mah naik mobil Lexus mah bersih nya nama henteu ngahaja kotor ditanya teh atuh geus pokona jeung urang lembur mah hese bae lah pokona teh jauh aturan urang lembur mah nah gurau terus tah kabari ngobrol ketika urang lempang deui berarti urang hiji ieu anu osok gurau anu osok daun gitu karena membuat suasana hangat tapi geus kitulah Allah nan gitu gara-gara geus ngadatangkeun kana waktuna eueuh deui iwalti urang merasa kalengitan merasa prihatin merasa leungit lain lalagaan bahkan gola barang malam eta kieu melek deui kalengitan teh lain naon nyana selalu siap untuk jarak jauh ka mana bae asal ditelepon siap asal ditelepon siap nah iyalah almarhum geus ninggalkeun urang tetap nyana tadi Noel kula di dia berarti benar-benar nyana aya di sisi tadi geus mulai teh kula nanya enten Noel kula enten wah ieu ditoel tadi cekiana sebab nyana asal acara di mana bae di sisi kula asal acara di mana milu nah ieu geus datang ka waktuna sakali deui eueuh deui aduh ku urang diucapkeun kecuali doa kula selalu ngadoakeun ka anjeunna khusus jang anjeunna bener-bener ngadoakeun urang kabehan kumpul di dieu lain sakumpul-kumpulna tetep ngadoakeun ka anjeunna sakumaha nu tadi turdu ditinggalkeunana bener-bener mudah-mudahan diberes salalabar jeung tawakal sing hade ka hareupna lantaran urang mah ahli sunnah wal jamaah nurutkeun cek Imam Subki ieu kan kudu dikafaratan sebab salat urang eta adalah can ngajamin kahusuanana maka dititah urang ngaparatan lamun boga fidyah ngaranna cukup pakai sholawat hitung umurna sabaraha tahun potong masa baleg
kemudian kali per hari 6 liter nu mantak genep Imam Subki ngitung jeung witir salat 5 tambah witir hiji per hari nyana 5 liter 6 liter kali sebulan kali setahun kali sabaraha tahun lamun boga fidyaahan. Kemudian atuh sing hade ka dituna tentang warisanana sebab besi ciri sokot teu karasa ku urang eta tah nu bakal jadi sumber fitnah fitnah ti keluarga ieu bakal panjang ka belah dituna lain sakadar di dunia tapi kabawa ka akhirat kecuali engke aya tarodin teh silih ridwan setelah urang babagi iraha engke nu kadahar nu naon nah ieu komo aya yatim ieu teh aya yatim teh ieu di Pangleutik umur berapa paling kecil 18 berarti umur 18 bah geus baleg. Nah sekali deui urang kumpul di dieu teh lain sekedar kumpul tapi bener-bener merasa kehilangan sekaligus ngadoakeun. Sakitu bae ala kadar moizah ti simkuring mudah-mudahan jadi itibar jang simkuring khususna umumna jang urang kabehan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi واغسله يا الله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وافتح أبواب السماء لروحه وجاف الأرض عن جنبه ولكنه الأمن والهجة يوم القيامة ولكنه الأمن والهجة يوم القيامة ولكنه الأمن والهجة يوم القيامة اللهم اجعل قبره يا الله روضة من يد الجنان ولا تجعل قبره يا الله حفرة منه فرنيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.